Sampurasun kasadayana wilujeng enjing deui nya tepang deui sareng asep suwok dina dinten ieu abdi bade mukaan deui salah sahiji panangan eta panangan anu sok ngahasilkeun naon cai cai lahang mungkin sakedap deui ku abdi bade dibukaan eta panangan mudah-mudahan sing seueur caina nya piduana ti sadayana khususna kanu sok nyadap kaung sepuh-sepuhnya gitu. Piduana ti sadayana supaya panangan eta teh ngajantenkeun panangan anu hidayah wakili panangan ieu ku Allah dipasikeun tah dina bentuk tangkal kaung gitu. Tah panangan kaung eta anu bakal masihan rezeki tapi orang tetap kudu usaha. Ku cara ditingur tah ieu alatna ditingur dimulai poe kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh diopkeun heula henteu langsung ditengeulanya diopkeun heula neungeulna oge henteu sagampang teu sagawayah neungeul da aya laguna aya elmuna gitu anu baris ngahasilkeun cai anu subur anu seueur tur gulana anu tegar gitu. Carana ditingur ku paningur ieu paningaran peribahasanya. Insyaallah sakedap deui nya istirahat heula sakedap abdi tos nyiapkeun lodongna lodongna nu alit heula sementara nu alit nah ieu nya di sopak peribahasa sopak lodong teh tah kieu sreng gitu di sopak lodong nu alit heula upami misalkan nu alit ieu tos pinuh name kanu panjang eta aya nu panjang san sakedapnya tah kan ieu upami tos pinuh mah eta gentosna mudah-mudahan ieu lodong saruas 2 ruas pinuh ku cai lahang gitu nya. Tak kitu pamirsa khususna kanu sok cadap kaung insyaallah bikin tepang deui sareng Mang Asep Suwoknya